Urut cakram naon cing ieu? Bener, maraneh Titan ngajawab ieu R-Eking, ieu teh urut cakram R-Eking euy. Jadi cerita nama ada 3 orang pemuda datang ka urang cenah mang ieu urut R-Eking hayang dijieun peso. Oke cik urang teh hayang nu kumaha potonganna? Ieu cenah mang hayang nu kieu. Oh ka urang mere gambaran teh ngan moal ditemukeun ku urang dina video ieu mah soalna tadi kaburu kaduruk pala keres teh naon kertasna euy. Jadi nu ngan potonganna mah sapertikeun nu ti heula cenah anu pernah dijieun tina Bering anu viral nepikeun ka 2 juta penayangan. Oh cik urang teh hayu gaskeun. Tah jadi guys, ngan ieu mah versi berbeda lamun ti heula mah tina Bering, tak ieu mah tina cakram urut R-Eking. Ieu mah urut motor terengteng mah. Pokona mah maraneh barudak ieu R-X pokona mah bakal keren lah, bakal apal pokona mah nya tah ieu. Nah, ieu mah kulantaran bengkok urang teh diambil setengahna sapertikeun kieu tah nya tuluy dilempengkeun heula soalna melengkung nya tah. Jadi ieu ketebalanna mah meujeuhna cik urang teh ieu mah anyar keneh cik urang teh nah hembut dibawa ka dieu ya cenah motorna geus dijual cenah naha ieu cenah cakramna cakramna dilaan cenah da ieu mah anu orina alah cik urang teh euy lebarkeun urang we lah kitu cik teh cenah mung hayang dijieun peso. Jadi we ku urang teh dijieun peso geus caritana mah tah. Jadi potongan mah cigan ti heula bakal dipencoskeun dibere variasi ti naon sogatan tilu ti tungtung tuluy dina palebah gadona 2 tuluy di tengahna digeratan geuning eta teh geuningan maraneh geus apal ngan oh mah cek maneh cik urang ge nya tadi teh ieu mah beda versina ge euy lain tina Bering ieu mah versina urut cakram tah kumaha lamun ieu tina cakram alus gitu soalna ieu kurang tadi dites jadi setiap cakram teh ternyata kadar bajana teh karbona teh beda-beda euy aya anu lemah aya anu kuat tah anu ieu mah hades ya euy tadi ku urang dites anu sapotongan nih tadi diteuk-teuk ku urang tah eta teh dites heula ku urang teh pek teh bener euy hade nu ieu mah lah cik urang teh kabita mah nu sabulahna ku urang diamankeun di moal dibikeun kan bogana soalna alus urang kabita euy dipenta we kitu da nyieunna mah kur ieu hiji cenah hayang peseraut hiji oke cik urang teh tah ieu geus dina proses ieu deui euy teu karasanya bari ngobrol mah tapi mudah-mudahan maneh kitu nya teu bosen ngadenge suara urang anu sakieu merduna kitu nya soalna euy cik pamajikan urang mah cenah meni kuat gorowokan we di imah teh tapi da heuh cik urang teh ieu mah asli urang mah hiburanna kieu kitu semoga maraneh oge terhiburlah dengan suara urang anu kieu apa adanya kitunya. Tapi teu naon da suara urang mah sebenarnya mah lain naon lain lain versi vokalis gitunya lain cocok ke vokalis tapi cocokna urang mah jang komedi gitu sapertikeun kieu tah tapi teu naon lah kitunya nu penting ayeuna meureun bersyukur bahwa semua yang ada pada diri kita termasuk suara kita itu adalah anugerah dari Tuhan anu perlu kurang disyukurinya maraneh oge kade bisi aya kekurangan dina diri bila aya kelebihan nah kekurangan syukuri ulah di naon dianggap sebuah kelemahan pokona mah kelebihan oge eta ulah dianggap sebuah kelebihan anu ngajadikeun maraneh teh ujub euy pokona mah jadi kudu bersyukur kudu tawado we kana panarima ti pangeran nya tah sapertikeun kieu lah geus jadi deui tuh kieu potonganna maraneh geus katingali meureunannya ngan encan dibere variasi ieu teh sakedeung deui tayana urang bere variasi heula di dieu tilu sapertikeun kitu tuluy dina palebah tengahna digerengsengkeun digeratan kieu omat ulah salah bulak-baliknya ulah sabelah ulah sisirangan kitu ciga budak baheula pan make sanawat teh sisirangan termasuk urang baheula keur leutik euy pokona mah nya tapi da teu nanaon si keur leutik mah nu penting ulah geus kolot we da ngerakeun kitu kecuali teu boga mah bebas tah rek tina nanaon oge kitu rek nyeker oge tapi da eta teh henteu hina nya sabenerna mah kitu ngan katinggalina hungkul we meureun anggapan batur mah mun kuat teu make tah padahal mah ari teu boga mah teu nanaon tah ayeuna urang langsung sipu heula sapertikeun kieu asupkeun kana seuneu tuluy angkat tah urang karbakeun lah sapertikeun kitu lah soalna ieu mah henteu ari geus siga Bering ari Bering mah dikarbakeun kitu teh komo beureumna kitu bakal potong tah ieu hasilna sapertikeun kieu tuh guys lah ieu teu pati kurang dirapihannya soalna bae lah da ari tujuanna mah ieu mah lain keur pamuncitan lain keur kudak kadek cenah ieu mah jang variasi we cenah urang jang naon koleksi oke cuk urang teh lah ieu sakieu ge cukup nuhun maraneh geus salajok kana detik anu ayeuna euy nya nuhun